masih mending sok dipake sanajan kakapeungan. Ayeuna daripada sok meni ginding make baju koko, make sarung, make kopiah, make sorban, make sesengitan ngan sebatas kur hayang ngaginding tuluy nyampeurkeun pamajikan batur bari hayang kapuji ku pamajikan batur. Nah lain fitnah agama nu kitu sia si horeng dajal teh. Dajal. Wah, geus kaleuleui si Gojali. Aing disebut dajal koplok. Aing geus naon atuh? Make koko, make kopiah, make sorban, make sarung, ngaginding, hayang nyampeurkeun pamajikan batur, hayang kapuji. Naon atuh ai lain dajal? Pira ku urang disebut hileud cengkeh, naik dangdangan ge meuni make helm. Sian sujon mah Gojali. Apal tuh sujon teh dosa. Komo ieu bulan puasa. Iya. Lamun uing suodon, pek pikir ku maneh. Ari maneh eta make sarung, make baju koko, make kopiah, make sesengitan, make jeung datang ka dieu lain ka masjid. Heuh sah aing paedahna ngobrol jeung